kata ia disairkan, sim abdi sejang ngisahkeun kisah anu diraoskeun, cinta anu ditepangkeun. Baheula abdi rumasa dedep pisan ka anjeunna, nganu jadi masalahna abdi teu wantun nyarita. Eta janten rahasia natep dina ieu raga, lamina berjangka-jangka sampe katiba mangsana. Patepang cinta terjadi, teu nyangka bakal ngahiji, sugan teh sabatas ngimpi, mungkin tos rencana Gusti. Beda alur kahirupan sarta beda padamelan, anjeunna dipangliaran, sim abdi dipamondokan. Emut basa hiji mangsa abdi karencang tatanya, ku hoyong apal kabarna jeung hoyong terang di mana. Telah mirencang nyanggakeun nomor anjeunna dibikeun, saurna sok we taroskeun kadinya kontek ku anjeun. Langsung dikontek harita naros kumaha kabarna, respon sae ti anjeunna ku hamdalah diwalerna. Lami kulami berjalan sareng anjeunna kontekan, dugi ka abdi narosan nyaritakeun perasaan. Kaget pas diwaler deui, saur anjeun teh sami, sim abdi ge
atos lami nyimpen rasa dina ati malah di zaman katukang semenjak kurang patepang cek anjeunna tos bersarang rasa cinta eta nyangsang tidenya terungkap tabir gening cintana geus hadir dina hatena geus ngalir rasa cinta nu teu dohir satos kitu ngajalin jeung anjeunna tepang batin hiji hal anu teu mungkin ngarencana tuker cincin ayeuna sejam ayunan ngalangkah ka pelamian nu asalna ngan hayalan jadi bukti kenyataan pamugi berlanjut kisah dina sabada kata sah ngalukis carita indah kata liku akad tikah cinta ia dijalankeun ku asi anu netepkeun alur anu disyairkeun sakieu anu kacaturkeun